Awalna Sony geus pasrah, kuayana warni cilaka di Jepang, dirina geus teu ngarepkeun deui pikeun kerjasamana jeung Nippon Steel. Sangkan eueuh deui musibah-misibah sejen ka harepna, Sony oge geus teu hayang kerjasama deui jeung perusahaan luar negeri mana wae, tapi teu disangka justru kontrak kerjasama jeung Nippon Steel ternyata geus jadi, geus ditanda tangan. Malah Nata Prawira Group dibere kapercayaan nyekelan saham pengendali 60%. Saha anu teu bungah, Nippon Steel mangrupakeun perusahaan top anu ngawasa hampir separuh suplai wajah terbaik dunia. Dina industri wajah hak kontrol Nippon Steel paling dominan. Ayeuna pikeun kerjasama jeung Indonesia, daek masrahkeun 60% hak kontrolna ka Nata Prawira Group, ieu luar biasa. Teu percuma Warni nyiapkeun lahan lega di Garut jeung mimiti ngabangun pabrik, tinggal nungguan Nippon Steel datang pikeun mawa teknologina, ngarealisasikeun pabrik wajah terbaik di Indonesia. Lir ibarat nyiapkeun buruan di imah terus ngondang saurang tatangga ahli ngabengkel pikeun datang mawa parabotana sorangan, digawe sarta ngahasilkeun duit. Tiap duit anu asup langsung dibagi dua, ieu hal anu teu bisa dibayangkan ku saha wae, tanpa keahlian, tanpa capek mikiran neangan pelanggan, tapi bisa ngahasilkeun kauntungan anu sarua, ukur ngamodal tempat hungkul. Dewan direksikan aya anu percaya kana omongan Warni, sabab asa mustahil Nippon Steel daek kerjasama ku cara sharing model kitu, tapi eueuh anu wani nanyakeun langsung, jadi ukur pating kucuus silih hareos. Saurang direktur nangtung, terus nanya, "Bu, sauninga abdi Nippon Steel moal keresa masikeun hak kontrolna ka perusahaan sanes. Nah dina kontrak anu dimaksud teu aya syarat sanesna anu ngaberatkeun pihak urang, bilih aya klausul anu disamarkeun anu saleresna mah mangrupikeun jebakan. Hiji kontrak biasana ngandung sababaraha poin rincian kamupakatan anu jadi tanggungan masing-masing pihak. Tiap pihak anu kalibat bakal sumanget ngawujudkeun tanggung jawabna sesuai isi kontrak. Lamun dua pihak bisa nyumponan tanggung jawabna, jelas duanana bakal sugema. Tapi lamun salah sahiji teu bisa nyumponan, jelas bakal jadi masalah gede. Anu dimaksudku si direktur, sok sieun aya dina salah sahiji poin kontrak anu disamarkeun maksudna, sabenerna pagaweana berat tapi dijieun jadi simpel anu akhirna teu bisa dicumponan ku Nata Prawira Group, nu kieu anu disebut jebakan, investasi bakal hancur. Nata Prawira Group bisa keunaku sanksi lantaran geus ngalanggar si kontrak. Lantaran begitu kamupakatan kerjasama ditanda tangan, dua pihak geus keunaku kawajiban, lamun transaksi teu lancar, bakal jadi masalah gede. Akhirna bisa silih tuntut, ulah akhirna anu tadina hayang untung malah jadi malik hutang lantaran ngalanggar salah sahiji poin kontrak. Teu jarang gara-gara kerjasamana gagal, loba perusahaan anu akhirna kudu bangkrut, lantaran digugat teu bisa mayar kompensasi, terus diusir ti perusahaan anu geus hese capek dibangun babarengan. Warni teu nembalan, tapi ngaluarkeun dokumen kontrakna tina tas terus dipasrahkeun ka direktur anu nanya biu. Ieu kontrak aslina anu ditandatangan ku Shinga Watanabe jeung kuring, pek pariksa detail kerjasamana. Sangkan anjeun yakin hal anu perlu dipikahariwang. Si direktur buburu narima dokumen kontrak, langsung dibuka sarta dipariksa. Dua urang direksi sejen kenca katuhuna oge milu mariksa, nu sejen narungguan. Sony sorangan panasaran terus nangtung tukangan si direktur hayang milu maca si kontrak. Pas nempo si kontrak, direksi anu maca langsung molohok. Diharapna memang kontrak formal, persyaratanna jelas jeung saderhana. Eueuh istilah marginal jeung ambigu, eueuh muatan anu ngandung resiko bisnis. Tanda tangan sarta stempelna oge asli, memang kontrakna bener jeung valid. Akhirna kabeh bungah. Direktur anu mariksa kontrak curing hak atoh, karek ayuna kuring nempo Nippon Steel daek nanda tangan kontrak kesina konsesi gede saperti kieu, jelas Nata Prawira Group loba diuntungkeun, teu boga resiko nanaon. Bener, lamun buburu diumumkeun ka publik, pasti harga saham Nata Prawira Group bakal langsung naek, cuk direksi nu sejen. Saurang direksi ngararet arloji, berita balikna pamingpin ti Jepang pasti geus dirilis. Lamun sakaligus diumumkan balikna bari mawa kontrak kerjasama jeung Nippon Steel, pasti bakal aya dua surprise poe ieu. Nilai pasar grup bisa naik di 30–40%. Pamingpin, salira geus mawa Nata Prawira Group kana kasuksesan anu teu disangka-sangka. Warni buburu ngajelaskeun, kunaon Nippon Steel daek negosiasi siga kitu. Lantaran dibantu ku Pak Udin, Shinga Watanabe daek nanda tangan lantaran ngahargaan Pak Udin, jadi aranjeun kudu nganuhungkeun ka Pak Udin. Warni ngararet ka Udin, "Kang, sadayana lantaran jasa akang, upami ta aya akang, moal aya kontrak ieu, abdi tangtos bakal maot di Jepang, aki oge bakal cilaka kumargi diracun, kukituna abdi nganuhungkeun pisan." Udin seri, "Teu perlu nganuhungkeun, demi sosobatan di antara urang, naon anu bisa dilakukan ku akang pasti bakal dilakukan, geus sakuduna tiap jelema kudu silih tulungan satungtung urang mampu." Terus Udin nangtung, "Ayeuna lantaran kabeh geus rengse, pasti loba hal anu perlu ku anjeun dibadamikeun di Nata Prawira Group, jadi akang moal ngaganggu, akang rek pamit, sabab akang oge kudu buburu balik ka imah." Warni ngararet kana jam, sakedap deui waktosna makan siang, akang moal makan siang heula sareng abdi. Udin seri, "Rengsekeun heula urusan anjeun, masalah makan siang bisa diatur deui iraha wae, teu kudu ayeuna." Sony umbuk terus nyarita ka Warni, "Bener Warni,
Pak Udin geus lila teuing ninggalkeun kulawargana demi anjeun, ayeuna keun Pak Udin sinabalik, ngara bisa makan siang ngariung jeung kulawargana, iraha-iraha, urang bisa ngondang Pak Udin pikeun makan siang ngariung di Villa Nata Prawira urang. Warni ungguk, upami kitu, hayu dijajakeun ku abdi. Teu kudu, Udin gogodek, leuwih hade anjeun fokus ngabahas heula masalah pagawean keur ngawujudkeun kerjasama, mengpeng kabeh direksi masih keneh ngariung, mudah-mudahan lancar sangkan Nata Prawira grup leuwih maju deui. Warni nangtung terus manggut, mangga Kang, hatur nuhun. Para direksi jeung Sony oge narangtung kabeh ngabongkokeun awakna ka Udin bari nganuhungkeun. Udin kaluar dituturkeun ku Ishak jeung para pengawalna, di luar geus nungguan Kang Bahar anu teu milu asup, Ishak buburu nyarita ka Udin. Gan, mobil tos disiapkeun ku abdi, mangga, bari nunjuk ku jempol leungeunna kana konvoi mobil anu geus ngajajar. Nuhun Mang, tembal Udin, Udin terus ngareret ka Kang Bahar. Kang Bahar, nuhun kana bantuan anjeun dina ngajaga Pak Sony, aeha ari Bibi Sintia kumaha. Kang Bahar buburu nembalan, tos salapan dinten aya di bumi kontrakana den, kumaha, tos waktosna dibebaskeun. Udin kerung, nah teu dilepaskeun, pancok kuring saminggu. Kang Bahar tungkul era, abdi sieun lepat den, margi teu aya parentah langsung ti aden. Ishak kolohok, terus mencrong ka Kang Bahar, pancok juragan saminggu, kuduna anjeun geus teu kudu nungguan parentah deui. Sintia gede ambek, lamun ngarasa teu panuju kana kaputusan anjeun, bisa-bisa jadi malikan ka anjeun sorangan. Kang Bahar gagaro sirah bari nyerengeh, kuring nyaho Pak Ishak, tapi kuring oge nyaho aden keur sibuk urusan nyalametkeun Neng Warni, jadi kuring teu wani ngaganggu pikeun tatanya, matak ayuna kuring langsung nanyakeun lantaran aden geus balik. Nya eges, ulah dililakeun, lepaskeun ayuna keneh, ceuk Udin. Mangga den, ku akang rek diatur, tembal Kang Bahar. Ishak ngareret ka Udin, gan, saena salira kedah nepangan heula Sintia, wartoskeun sadayana kaputusan aya di agan ulah dugikeun ka Sintia akhirna ngakalakeun ka Bahar. Ngakalakeun ka kuring, Kang Bahar molotot, keun bae, antep sina datang ka kuring, memang na kuring sieun. Ishak gogodek, anjeun moal ngarti kana sifat Sintia, jiwana geus loba kaganggu ku harta, loba cara pikeun ngakalakeun anjeun teu kudu ku leungeunna sorangan, anjeun ulah egois, pikirkeun oge kasalametan anak buah anjeun jeung kulawarga anjeun. Ngadenge kitu Kang Bahar ngadadak gemper, tapi Kang Bahar teu wani nembong keun ka sieunna di harepan Udin. Keun bae, kuring teu sieun, Kang Bahar ngareret ka Udin. Aden saena langsung uwi nepangan kulawargi di bumi, teu kedah repot-repot nepangan Sintia, urusan Sintia keun dibereskeun ku akang, ayuna keneh dilepaskeun. Ishak ngarauku kakekaan Kang Bahar, Ishak nyaho sifat Sintia, Sintia pasti ambek lantaran sakanyahona bakal dikerem salila saminggu, tapi ku Kang Bahar geus salapan poe acan dilepaskeun keneh, tangtu Sintia moal panuju, Sintia memang moal wani nindak Udin, ka ambekna bakal ditemblekeun ka Kang Bahar lamun teu Udin sorangan anu ngajelaskeun. Udin anu ngahukum Sintia, Sintia oge geus disiksa ku Lastri, ayuna Kang Bahar nambahan hukumanna 2 poe, jelas Sintia bakal ngarasa ditengtuinganan. Udin seri, lamun kitu, anteur keun kuring pikeun nepungan Bibi Sintia ayuna. Kang Bahar atau ngadengena, buburu manggut, hatur nuhun den, hampura akan jadi ngariwekeun salira. Udin gogodek, ulah nyarita kitu, kuring anu geus ngariwekeun aranjeun, kuring anu kuduna nganuhungkeun, aranjeun loba jasana keur kuring. Mang, hayu anteurkeun kuring, ceuk Udin ka Ishak bari naek kana mobil. Mangga gan, Ishak ungguk, akhirna sarerea arindit ka kontrakan Sintia anu aya di pasisian kota Bandung, ninggalkeun gedung haki anu mangrupakeun kantor pusatna Nata Prawira Group. Sintia harita keur jojorowokan sorangan, Udin bangsat teu bisa dicekel omongan siah, majar ukur saminggu, tapi ayuna geus salapan poe kuring masih dikerem di dia, kuring teu tarima, pokona bakal dibales siah, lepaskeun. Pantes Sintia rek kukulutus terus oge. Dirina biasa hirup dina kamewahan, ayuna kudu cicing di tempat masyarakat panghandapna, bari saolah-olah dipopohokeun ku sarerea. Bandung geus mimiti asup usum halodo, hawa memejahna panas, lamun peting rengit bung beung ngaheang kana ceuli, lamun berang laleur di mana-mana kawantu kontrakanana terjauh ti pamiceunan runtah, bau runtah sarta hasep anu asalna tina durukan arasup ka imah, karasa imah butut jaba letik teh beki nyongkap panas. Awal asup, anu ditungguan teh poe ka-7, lantaran hayang buburu bebas. Tenyang ka ayuna geus poe ka salapan tapi dirina masih dikerem keneh, Sintia lain ukur ku ciwa jeung ambek, tapi keselna nataku, keselku sikap Udin anu ngantep, jeung keselku Kang Bahar anu teu konsisten kana janjina. Sintia curiga Udin memang ngahajang ngantep dirina, ngahukum sakahayangna sorangan, tanpa aya niat rek ngabebaskeun, matak wajar lamun Sintia terus jojorowokan protes unggal poe, teu paduli kana sorana anu geus peura, teu paduli ka penjaga anu geus sababara kali ngingetan sangkan ulah jejeritan wae. Sintia terus jojorowokan siga nu gelo,
sangkan kadengeku tatangga atau aku sahawai anu kabeneran keur ngaliwat, susuganan aya salah saurang anu laporan ka polisi terus dirina dibebaskeun. Tapi Cynthia teu nyahoan lamun ima anu dicicingana memang nenggang ti dituti diu, jeung deui moal aya jelema anu pangangguran wani ngulampreung ka lebah dinya, sabab sanajan ukur aya saurang penjaga di saluaran panto, tapi loba anak buahna Kang Bahar sejenna oge anu ngajaga rada anggang ti imah, jadi dina jarak 50 meter mustahil aya jelema sejen. Percuma, sakumaha tarikna Cynthia nyorowok, memang moal aya anu malire. Cynthia ngaluarkan ponselna pikeun ngirim video call ka Agus Subrata anu aya di Jakarta. Cynthia langsung ngaguk-guk tiri bari laporan. Pa, telepon si Udin ayeuna, supados ngaliupaskeun abdi tos teu kiat, upami dilamikeun deui, abdi tiasa paeh di dieu. Agus Subrata ngarau bari mencetan tarangna anu ngadadak pararusing, dirina nyaho karakter Cynthia, mustahil bisa sabar nying harapan cocoba kawas kitu, bisa-bisa maehan maneh tibatan kudu ngalaman hirup sangsara kapapanjangan. Cynthia tenangkeun heula hate anjeun, karek oge leuwih 2 poe, Udin moal jalir kana janjina, tapi meren keur loba kasibukan, jadi uyahna tungguan. Cynthia beki tarik cerikna, bapa mah teu uninga kumaha kaayan di dieu. Si Udin tara nolol pisan, kumaha upami anjeunna hilapan teras ngantep abdi salamina di dieu. Bapa moal ngabebaskeun abdi, pangleponkeun atuh pa, olo ku bapa. Agus ungguk, Cynthia, bapa geus narima beja ti Philip, si Udin rek datang ke acara haul kulawarga. Lamun bapa ayeuna nelepon si Udin sangkan ngabebaskeun anjeun, bapa hariwang si Udin kasinggung ku bapa, anu tadina geus haget rek datang ujuk-ujuk ngabolaykeun gara-gara masalah anjeun ieu, jadi hampura. Bapa moal wani ngaganggu si Udin. Bapa moal nelepon. Cynthia nepikeun ka andeprok lolong seran dina ubin, teu panuju kana omongan bapana. Cynthia ngarti, keur Agus, kadatangan Udin leuwih penting tibatan ngabebaskeun Cynthia. Janten abdi kedah kumaha ayeuna, tungguan, sing sabar, ceuk Agus. Cynthia geus ngahinging, abdi kirang kumaha sabar, piraku kedah sabar teras. Anu penting mah dina acara haul anjeun geus balik, tembal Agus. Tapi haul pan sasi April, masih lami keneh pa, ceuk Cynthia. Cynthia geus moal sanggup kudu ngajalanan hukuman leuwih lila deui di tempat eta, komo nepikeun ka acara haul anu masih 2 bulan deui, sarua wae jeung nitah paeh. Agus geus teu hayang loba carita deui, geus tarimakeun we lah, ulah loba teuing ambek, tungguan nepi ka pageto, lamun si Udin acan ngaliupaskeun keneh, ku bapa ditelepon. Cynthia manyun ngadengena, hatena ngagerentes, heran, na make kudu sieun-sieun teuing ku si Udin, tepi rakari telepon, naon hesena, teu kudu akhirna jadi kuring di anu kudu dikorbankeun nungguan nepi ka pageto, dasar. Cynthia ngarau terus nyarande kana tembok bari ngalungsar. Sanajan kumaha si Udin memang penting, si Udin kudu balik ke Jakarta, kudu daek ngawin Sarah sangkan bisa ngawasa kakayaan kulawarga Gunawan, eta bakal jadi pangaruh gede pikeun ngabantu kulawarga Subrata. Jelas di mata bapa, kuring eueuh nilaina sama sakali dibanding jenjang si Udin, kuring teu bisa ngabantu kulawarga secara langsung, tapi si Udin mah bisa. Cynthia akhirna nembalan bari kekerot, cipanona terus merebe. Mangga pa, upami kitu abdi bade ngantosan deui dugi ka pageto, upami pageto abdi masih dikerem bapa kedah enggal nelepon si Udin. Agus ungguk, enya, ku bapa bakal ditelepon lamun pageto anjeun teh dibebaskeun keneh. Hatur nuhun pa, wilujeng siang, ceuk Cynthia bari nutup telepona. Terus ngagoler dina ubin bari ngagegek cerik. Telila panto aya anu ngetrokan, Cynthia ngorejat hudang. Buka, kadenge tulak panto dibuka ti luar, saacan kaciri saha jelema anu rek asup, Cynthia kukulutus. Dasar bangsat, ira kuring dibebaskeun, Udin muka panto terus melongka Cynthia. Kaciri panon Cynthia geus bariu balas ceri wae. Awakna rada begang jeung papakeanana geus kucel kawas galandangan, Udin kerung. Bibi, salapan dinten salira dikurung di dieu ku abdi. Tapi masih teu acan tiasa ngarobi sikep, masih gede ambek. Pas nyaho anu asup Udin, Cynthia langsung curinghak atau bari nanya. Anjeun ngomong ukur saminggu, nah make dileuwihan 2 poe, rek kumaha bibi teu ambek. Cynthia oge ngararet ka Kang Bahar, terus curugna nunjuk. Tah jelema eta oge teu tanggung jawab, geus waktuna bibi bebas, tapi teu daek ngabebaskeun keneh wae. Udin buburu nyarita, teu kedah ngalepatkeun batur bi, abdi anu miwarang nambihan 2 dinten. Anjeun anu nitah, naon maksudna, memangna bibi ngalakukeun kasalahan naon deui? Cynthia nanya. Udin ungguk, ningal sikep bibi anu teu aya robihna, malih abdi ngaraos salapan dinten masih kirang. Cynthia kekerot bari molotot, Udin, anjeun ulah nyiar-nyiar terus kasalahan bibi. Anjeun kakara ayuna wawu ka bibi, teu bisa nganilai sikep bibi bari ukur sapoe 2 poe, leuwih hade lepaskeun bibi ayuna keneh. Udin gogodek, teu tiasa bi. Abdi teu tiasa ngaleupaskeun bibi anu masih ngagugulung amarah sapertos kieu. Abdi teu hoyong ningal bibi bebas di Bandung, tapi sikep bibi masih angkuh. Hartosna abdi gagal ngawara bibi. Wiyahna hukuman salira ditambihan deui ku abdi.
Udin ngareret ka Kang Bahar, Kang, kuring acan niat ngabebaskeun bibi Ayuna, weyahna tambahan sababaraha poe deui, hak-hakna masih siga samemehna, jaga sing bener Kang, bakal dilepaskan lamun bibi geus bener-bener bisa ngarobah sikapna. Ditambihan sabaraha dinten deui dan, Kang Bahar nanya. Samentara tambahan 5 poe deui ngarajejeg 2 minggu, tapi eta oge lamun sifatna acan robah keneh, bisa nambahan deui, tembal Udin Sri. Mangga den, kahartos, tembal Kang Bahar, Udin netep Sintia anu kolohok. Bibi, di dieu salira sanes ratu. Ulah asa aing salira putri gegeden anu sagala kahoyongna kedah digugu. Salira tetiasa benduka batur sangenahna. Salira kedah diajar ngendalikan emosi. Benget Sintia langsung pias. Din, anjeun teu bisa kieu, bibi geus salapan poe disiksaku anjeun di dieu. Tempo bibi Ayuna, geus teu kawas jelema, geus teu bisa dangdan, teu bisa ngurus awak sorangan, lila-lila bibi bisa paeh. Butuh biaya mahal jeung waktu paling sakedeng sabulan pikeun bibi bisa balik deui ka asal, ngamun tokeun di awak, ngarawat benget, anjeun teu karunya ka bibi. Udin gogodek, salira masih teu acan ngartos keneh kana maksad abdi bi. Abdi justru hoyong bibi ninggalkeun kabiasaan mewah bibi, supados bibi tiasa ngaraoskeun kahirupan jalmi sangsara, kamewahan tos nutupan hate salira. Dugi kata tiasa ngontrol emosinya lira, abdi teu paduli ka diri bibi anu janten begang teu karawat, anu langkung utami kangge abdi bibi kedah tiasa ngarawat hate bibinya lira, jalmi tiasa dihargaan batur sanes tina penampilanna, tapi tina esi hatena. Sintia ngalengis, kuring bibi anjen, umur bibi leuwih kolot ti anjen, anjen eueuh hak mapatahan bibi masalah kahirupan. Udin Sri, satungtung sikap bibi sapertos kieu keneh, abdi teu acan tiasa ngangken salira bibi, abdi teu hoyong kagungan bibi anu sifatna minculak ti batur, upami hoyong diaku bibiku abdi, robi heula sikap salira. Enya, bibi ngarti, cok Sintia jejebris, Udin ungguk. Nuhun upami bibi tos ngartos, abdi ngalakukeun kieu demi kasayan bibi keneh, kedahna bibi nganuhungkeun ka abdi. Ayuna tampil 5 dinten deui hukuman ti abdi, tekengeng ngeluh, tekengeng ngelepon deui ngaganggu aki di Jakarta, hawatos, anjeunna tos sepuh, bibi oge tos dewasa, sanes murangkalih deui, teu pantes hal sapele kieu kedah dilaporkeun teras terasan ka aki. Dina dinten kalimat ti Ayuna, abdi bakal sumping deui ka dieu kangge ngaleupaskeun salira. Sintia akhirna ungguk, sanajan hatena teu panuju, tapi mustahil kudu terus debat jeung Udin, bisa-bisa hukumanna terus ditambahan moal aya tungtungna. Sintia beki sadar, watak Udin heuras, teu bisa ditawar-tawar deui, salianti eta Bandung mangrupakeun wilayahna, Agus wae teu bisa kumaha nying harepan sikap Udin, ukur bisa mapatahan sangkan Sintia sabar. Lamun teu mampu ngalawan, nya wiyahna kudu ngelehan. Enya, bibi rek nurut ka anjeun, Udin ungguk, terus ngareret ka Kang Bahar. Kang, bibi kuring geus janji, lamun kadenge deui loba ngeluh atawa laporan ka Jakarta, buburu bejaan kuring. Mangga den, tembal Kang Bahar ungguk, Udin nambahkeun deui. Lamun salila 5 poe sikepna geus sasuai jeung kahayang kuring, bisi kuring kapohoan, langsung we anteorkeun ka stasiun, teu kudu nungguan parentah deui ti kuring. Mangga den, tembal Kang Bahar, Udin ngareret ka Sintia. Janten bi, sakali deui ku abdi dijelaskeun, tujuan abdi ngahukum salira di dieu, sangkan salira tiasa diajar cara ngahargaan batur, janten bibi kedah faham kana hal eta, abdi teu hoyong ngadangu deui bibi ambek-ambekan sapertos tadi. Udin teu nungguan Sintia nembalan, Udin malik terus ngalengka keluar, panto buburu ditulakan deui ti luarku anak buahna Kang Bahar, Sintia ambek, tapi teu wani jojorowokan deui nyarekan. Di luar Kang Bahar nyarita ka Udin lantaran masih ngarasa era. Den, sakali deui akang nyuhungkeun dihapunten ka salira perkawis hukuman bibi salira anu kalangkung 2 dinten, rumaos akang lepat. Kang Bahar reuwas kararenakeun, lamun bener Sintia nepikeun ka ambek, Kang Bahar oge moal mampu ngalawan, kala kumaha, kakuatan kulawarga Subrata lain tandingana. Jadi Kang Bahar ngarasa syukur Udin daek datang nepungan Sintia pikeun ngajelaskeun sorangan. Kang Bahar oge nganuhungkeun ka Isak anu geus ngingetan, lamun tadi Isak tengah bejaan, Kang Bahar teu mikir pibahaya Ayuna bakal nepi ka lebah dinya. Udin Sri, anjeun masih dina wates kawajaran, kabeh dilakukan demi kuring, jelas kuring moal bisa nyalakeun anjeun. Udin ngareret ka Isak, Mang, Roulis utama Ayuna aya di Patma, pangajagakeun nya Mang, Mamang oge kudu mimiti waspada ka kulawarga Sutama. Bisi maluruh Rouli nepi ka Bandung, lamun aya nanaon bejaan kuring. Isak buburu ungguk, Mamang tiasa nyuhungkeun bantosan wa asep kangge nitenan kulawarga Sutama, agan teu kedah salempang. Udin ungguk, Ayuna anteurkeun kuring balik Mang. Udin ngareret ka Kang Bahar, Kang, kuring balik heula. Udin naek kana mobil Isak, di jero mobil Udin nelepon Nanako pikeun ngabejan yen dirina jeung Warni geus salamet nepi ka Bandung. Udin oge hayang nanyakeun situasi di Jepang sapaninggalna, sabab pasti kaburna Rouli ngajadikeun Jepang genjleung deui. Kang, pasti salira tos dugi ka Bandung, cuk Nanako kadenge bungah. Nyaho ti mana? Udin nanya. Nanako Sri,
abdi ningal info terkini Bandung secara online. Aya berita anu dirilis saurna Teh Warni, pimpinan Nata Prawira Grup tos sumping kalayan salamet, upami Teh Warni tos dugi tangtos akang oge tos dugi. Enya, Udin Seri, akang nepi jam 10-an, hampura akang karek bisa bebeja ayuna. Nanako Seri, akang tangtos sibuk ngabantos Teh Warni, abdi tiasa ngamaklum, akang tekedah ngaraos lepat. Udin regrek ngadengena, Nanako memang lembut jeung perhatian pisan, bakal bagja lalaki anu bisa ngawin Nanako. Kumaha kaayan Tokyo ayuna, genjleung kang, tembal Nanako. Rowli Sutama, pelaku utama pembunuhan kulawarga Matsumoto kabur. TMPD Sareng pasukan bela diri sadayana dikeprakan Kangge Maluru Rowli, ketua TMPD dilepatkan, dinten ieu anjeunna langsung ngundurkeun diri. Ayuna operasional, TMPD diambil alih ku senior ti Departemen Keamanan Dalam Negeri, kaleresan rerencangan Bapa. Udin nya kakak ngadengena, TMPD memang ker apes, jelas Udin nyaho jujutanana, Zidan geus nyogok TMPD pikeun ngabebaskeun Rowli, padahal Rowli karek dipasrahkeun pisan ku pasukan bela diri ka TMPD. Tapi satu kangen Zidan, aceng rek masrahkeun di Rowli ka pasukan bela diri, jelas TMPD jeung pasukan bela diri akhirna bakal silih salahkeun, silih tuduh, silih teu percaya. Tina pangakuan nahoda kapal pesiar kulawarga Sutama geus jelas, awalna kabeh tawanan dipasrahkeun ku pasukan bela diri ka TMPD pikeun diadili di Tokyo, tapi Rowli ku oknum TMPD dibebaskeun, ku aceng Rowli rek dipasrahkeun deui ka pasukan bela diri. Jelas pasukan bela diri bakal nuduh TMPD teu becus ngajaga tawanan, pasukan bela diri hayang nunjukeun tanggung jawabna newak deui Rowli, tapi di laut ditipu, Rowli teu jadi dipasrahkeun. Pasukan bela diri memang teu era teuing da tugasna geus beres, tapi TMPD pasti ngarasa gagal, wajar lamun pimpinanna ngundurkeun diri lantaran era, sabab kalakumaha, para tawaan geus aya dina tanggung jawabna, kari neruskeun ka pangadilan pikeun diadili, tapi bisa lolos, jelas TMPD geus teu boga banget deui di harapan rakyat Jepang. Udin nyaritakan Nanako. Kapal anjeun ayuna kerbalik, saenggeus tepi pasti kapten atau kru kapal bakal nyarita ka anjeun yen Rowli Sutama geus ditewak ku kuring. Nanako ngarenjak, nah tiasa kitu, memangna akang uninga ka Rowli, akang newakna di laut. Udin Seri, akang memang boga urusan jeung Rowli, Rowli rek maehan akang di laut, ngan hanjakalna teu mampu ngelekeun akang, jadi ku akang ditewak langsung dibawa balik ka Bandung. Akang teu sawios-wios, Nanako nanya hariwang, iya akang pan keur nelepon anjeun ayuna, hartina akang teu nanaon, tembal Udin. Ayuna Rowli jadi tawanan akang, tapi anjeun teu perlu loba carita ka sasaha. Mangga Kang, tangtos abdi bakal tiasa ngajagi Rusia, tembal Nanako. Udin nanya, ceuk anjeun, kepala TMPD anu anyar babaturan patak riko. Muhun Kang, tembal Nanako, rarencangan kuliahna sakaligus sobat dalitna. Udin ungguk, alus, akang kudu mere hadiah gede. Nanako penasaran nanya, akang bade masihan hadiah naon? Udin Seri, TMPD siganna masih hayang katerangan anu jelas, kunaon Rowli kabur jeung saha anu geus ngabebaskeunna. Nanako ngabenerkeun, memang eta masalahna Kang, saur bapa rerencangana teras diteken supados tiasa masihan katerangan anu jelas kunaon TMPD teu tiasa ngajagi tawanan, masyarakat kritis, upami TMPD ngajalankeun tugasna leres, sadayana tangtos bingah, tapi sakali ngalakukeun kasalahan, masyarakat moal percanten deui. Udin ungguk satuju, jabatan memang ibarat pedang mata dua. Lamun teu bisa ngagunakeunna sacara bener bakal nyilakakeun diri sorangan. Hadiah anu rek dibikeunku akang ieu bisa ngaroba pedang mata dua eta jadi pedang mata hiji anu teu ngabahayakeun dirina jeung instansina. Nanako kerung, maksud akang kumaha, pedang mata dua janten pedang mata hiji. Kieu, ceuk Udin ngajelaskeun, hadiah ti akang bakal nyalametkeun TMPD sakaligus nyiptakeun prestasi pikeun sobat bapa anjeun. Nanako beki bingung, abdi masih kirang ngartos Kang. Udin Seri, bejakeun, Rowli bisa kabur lantaran aya kong kali kong antara kulawarga Sutama jeung pasukan bela diri Jepang. Nanako kolohok, naon anu disebatkeun ku akang leres, kulawarga Sutama kong kali kong sareng pasukan bela diri. Iraha akang kungsi bohong ka anjeun, Udin Malik nanya. Sanes kitu Kang, ceuk Nanako, tapi eta subversif, piraku pasukan bela diri anu mangrupikeun pasukan bersenjata tiasa kalibat kana kong kali kong kotor. Udin Seri, memang saliwatan teu asup akal, alasan kunaon kulawarga Sutama bisa kong kali kong jeung pasukan bela diri. Lain demi keuntungan, tapi lantaran kulawarga Sutama mampu pikeun ngalakukeunna, jadi bere nyaho sobat bapa anjeun, mimitian panalungtikan ti pasukan bela diri. TMPD bakal nyaho panyebabna, ngaran TMPD bisa beresih deui. Sobat bapa anjeun oge bakal dipuji lantaran bisa ngabongkar kacurangan pasukan bela diri. Udin ngarenghap sakedeng terus nyarita deui, salila TMPD bisa manggihan bukti nyata ayana kong kali kong antara pasukan bela diri jeung kulawarga Sutama. Sanajan cara pikeun newak deui Rowli. Tapi ngaran TMPD bisa diomean, geus moal jadi bahan panembelahan deui. Nanako oge nyaho saacan Udin ngajelaskeun masalah ieu, tugas sobat bapana anu anyar ngajabat jadi kepala TMPD memang berat,
nyaeta kudu bisa newak deui Rowli. Tapi ayeuna masalahna geus robah, salila sobat bapana ieu bisa ngabuktikan aya kong-kali-kong antara pasukan bela diri jeung kulawarga Sutama dina ngatur kaburna Rowli. TMPD bisa malik nemblekeun kasalahan ka pasukan bela diri jeung kulawarga Sutama. Dina hal ieu masyarakat bakal nyaho saha anu sabenerna kudu disalahkeun. Nanako bunga, terus nyarita deui, upami kitu abdi bakal ngawartosan sobat pun baba, hatur nuhun kana hadiah informasi anu luar biasa ieu. Upami masalahna atos rengse, abdi bade miwarang anjeunna nganuhungkeun ka akang sacara langsung. Udin Sri, tekudu, akang pan boga perusahaan di Tokyo, sarua wae jeung akang nitipkeun perusahaan akang ka TMPD. Ngarap perusahaan akang aya anu nalingakeun, jadi akang kudu boga hubungan baik jeung TMPD. Dina hal ieu sarua diuntungkeunna, TMPD teu kudu nganuhungkeun ka akang. Nanako buburu nembalan, akang teu kedah hariwang, upami anjeunna ngaraos kabantos ku informasi ti akang, tangtos anjeunna moal hilap kana jasa akang. Udin Sri, lamun kitu akang rek ngabantu mere leuwih loba informasi, coba pariksa patroli maritim anu ditugaskeun peting harita basa Rowli kabur, sabab maranehna kabeh kalibat kana kong-kali-kong ieu. Nanako ngahuleng sakedeng, status pasukan bela diri langkung luhur tibatan TMPD kang, tangtos bakal sesanewak sarta marios pasukan maritimna, pasukan bela diri tangtos moal tiasa nampi. Udin Sri, cenah cuk anjeun basic nati Departemen Pertahanan Dalam Negeri, sakanya ho akang Departemen Pertahanan leuwih luhur tibatan militer, di negara mana wae sarua, jadi ulah maju sebagai TMPD, tapi maju sebagai Departemen Pertahanan, akang yakin pasukan bela diri bakal tunduk, moal pipiluen kana urusan pamariksaan ka pasukan maritimna. Udin ngajelaskeun deui, saenggeus patroli laut tadi ditewak, keun sina TMPD anu ngainterogasina, teu paduli sabaraha loba pasukan maritim anu ditewak, kabeh kudu diisolasi jeung dipariksaan hiji-hiji. Sabab didinya koncina, pasti kabeh bakal kabongkar. Nanako Sri, leres pisan kang, cara anu disebatkeun ku akang kahartos, abdi bakal ngawartosan ka sobat bapa ayeuna keneh. Udin ungguk, oke, sok tepikeun, akang rek nungguan hasilna. Udin ukur ngungkapkeun ka Nanako yen kulawarga Sutama kong-kali-kong jeung pasukan bela diri dina ngatur kaburna Rowli, tapi teu nyebutkeun yen pasukan bela diri oge dibantu ku dirina pikeun bisa newak Rowli jeung 50 anak buahna di Osaka. Udin ukur hayang ngayakinkeun yen sabenerna TMPD mah memang teu salah. TMPD kudu bisa malikeun deui citra alusna di masyarakat anu salila ieu dianggap sebagai instansi anu gagal. Sesana kun sobatna takeuiko anu nalungtik, teu kudu dibenyer beaskeun kabeh. Lamun Udin loba teuing ngajelaskeun sacara jentre, justru Udin bakal kaiket, bakal diudak terus sebagai saksi atawa dijadikan informasi kunci. Udin teh hayang kalibat jauh teuing, cukup mere informasi sakitu heula, sangkan kulawarga Sutama ngarasa kaganggu ku kacorobohana sorangan. Di Jakarta, di villa kulawarga Sutama, Rowli jeung anak buah anu maturanana kaasup awak kapal pesiarna acan aya bejana keneh wae. Hal ieu ngajadikeun Aceng beki gemper sarta teu geunah cicing. Zidan oge jadi milu mikiran nasib Rowli, ngan Zidan teu nyaho akal bulus anu keur dipaenkeun ku Aceng jeung pasukan bela diri Jepang. Zidan ukur nyaho kapal pesiarna ngalaman kacilakaan sawaktu mawa balik Rowli ka Indonesia. Zidan nanya ka Aceng, "Pa, aya naon, lain Rowli geus salamet sarta keur dibawa balik ka Indonesia make kapal pesiar anu geus disiapkeun ku Bapa, naha ujuk-ujuk kapalna dina kayan kosong sarta kapanggih ku patroli laut Jepang, ka mana Rowli?" Aceng ngarahu, sidik Bapa oge teu nyaho, anjeun anu geus ngabebaskeun Rowli, Bapa ukur nyiapkeun kapal keur mawa balikna, kuduna anjeun anu leuwih nyaho di mana ayana Rowli. Ulah jadi malik nanyakeun ka Bapa. Zidan kerung ngadengeun nada omongan Aceng anu rada kahel, buburu mentah hapura. "Tenang Pa, Bapa ulah ngarasa dituduh ku kuring, ngan aneh weh, kapalna aya tapi jelemana arawah." Aceng jamedut, Bapa geus ngirim jelema pikeun nyalidik masalah ieu, lamun geus aya bejana Bapa bakal ngageroan deui anjeun. Zidan ngarahu, saha anu dihubungi ku Bapa ti pasukan maritim Jepang basa ngaloloskeun kapal. Coba kuring menta kontakna, kuring hayang nyaho sorangan kumaha kajadian sabenerna. Aceng jelas reuas ngadenge pamenta Zidan, informasi kontak, justru ayeuna Bapa keur bingung sabab dicuriga dituduh kong-kali-kong jeung pasukan maritim pikeun ngaluarkeun kapal sacara ilegal ti perairan Jepang. Lamun ayeuna anjeun oge rek nelepon pasukan maritim, atuh kacurigaan jelema bakal beki kuat yen kulawarga urang memang aya hubunganna jeung pasukan maritim dina ngalancarkeun kaburna Rowli. Aceng nyarita deui, pokona tungguan, Bapa geus ngirim jelema pikeun nyalidik, lamun aya nanaon anjeun pasti dibejaan deui ku Bapa, naha anjeun teu panuju kana pangaturan Bapa, nyambung.